Kenapa dia? Biasa anak budak nyantai. Nyantai di nuki kos monyet mah. Asa teu mangisi bengek ti bareto cenah ngadenge mah ka luar negeri. Kumaha enak kabarna? Mamari teh tetangga mah denge-denge mah geus balik cenah. Kong saya balik, tapi jeung urang can panggih euy. Teuing ka mana teh jelema? Geus panggil jeung urang ge. Mana kenaon dia daripada gawe? Nyantai bae. Aing ngilu wae jeung aing ge. Urang ulin ka mana daripada dia canguluk jiga monyet. Hayu. Ayo, Bro. Yang ulin yang ngomong mereka anu ngajual motor, sugan we cocok yuk. Ulah, yuk. Motor ladang ke luar negeri teh geus rabig di bae lah. Aing malah cocok urang teh motor jualin. Nah, ku aing beri komisi mana? Sana oh. Jadi aing. Baik. Arunten. Back. Hoi, back. Naon mang? Kau urang? Ah, ya. Oh, tangsa. Bengek aing si bengek. Si bengek mana? Bengek. Ah, mannya. Oi. Oh, mana teh bengek? Atuh mana jadi koskil ya Allah. Aing mau tukang cukur di tuna. Aing geus kangen ka maneh, maneh kangen teh ka aing. Kangen. Aduh, kangen aing nya. Sarua kangen. Ternyata belum siap aku.